Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Insyaallah daramang sadayana. Patepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda kelas genep. Dina denget ieu insyaallah ayeuna hidep sadayana bade dipasihan pangajaran basa Sunda anu materialna ngeunaan kadaharan tradisional Sunda. Contoh-contoh kadaharan tradisional Sunda. Kadaharan tradisional anu aya di daerah Sunda. Comro, lepet, wajit, borondong, dadar gulung, pais lauk, opak, bugis, ulen, bacang. Dina tataran Sunda kadaharana oge aya dina unggal daerah. Contohna tahu ayana di daerah Sumedang. Dodol ayana ciri khas dina daerah Garut. Borondong ayana di daerah Kabupaten Bandung. Patna aya di daerah Majalaya. Surabihejo aya di Karawang. Peuyeum mah eta asli di kota Bandung. Wajit ayana di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Tauco, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Mochi aya di Sukabumi, oge aya di Bogor. Galendo ayana di Kabupaten Ciamis. Sakitu wae materi pengajaran dinten ayeuna. Mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.